Breaking news, Sobat Caki carita kitab suci, 12 murid. Sakur anu ngabarandungan piulang Yesus, kabeh oge ngarasa kataji. Jabat tika karamanggih keneh pangajaranana oge ngandung wibawa. Waktos anjeuna nyagerkeun nu garering, anjeuna beki kakoncara. Harita jelema daratang ti mana-mana, ti isuk nepi ka peuting. Yesus tararineh ngawulaan maranehna. Aya di mana bae, jelema pasti daratang ka Yesus. Tampolana mah anjeunna meh teu sempat tuang. Tapi sanajan kitu, tahara ieu anjeunna ngaraos aral. Dina hiji poe, lantaran loba pisan jelema nepi ka pasesedek, Yesus naik kana parahu Petrus. Kieu carita salengkapna. Dayung rada ka tengah parahuna, sawur Yesus. Tuluy bae anjeunna ngawulang. Rengseng ngawulang, anjeunna miwarang Petrus ngadayung deui parahuna ka tengah. Petrus ku anjeunna disina masang heurap. Sawengi jeput abdi ngalalauk, cuk Petrus. Tapi nyamos teu kekengingan. Tapi ari guru anu miwarang mah keun bae urang cobian. Petrus jeung Andreas masang heurapna. Nya bae heurap teh ampir soek lantaran bebeunanganna loba pisan. Kadario, bantuan oi. Maranehna nyalukan Yakobus jeung Yohanes anu araya dina parahu sejen. Eta dua parahu teh ayeuna mah jadi pinuh ku lauk. Tah ayeuna, saur Yesus waktu maranehna ngadayung parahu ka sisi. Geus, tong jara dina layan deui. Mending oge tuturkeun kami. Tidanget ieu maraneh ku kami rek diajar kumawula ka sasama. Pamirsa breaking news Sobat Caki, sobat-sobat Yesus teh teu kabeh nalayan. Dina hiji poe Yesus nyaur tukang nagih pajek nu keur gawe di tempatna. Eta tukang nagih pajek teh ngaranna Matius. Nah, Matius disaur ku Yesus sina nuturkeun Yesus janten murid. Nah, dina hiji poe di imahna Matius ngayakeun pesta jang ngahormat Yesus. Ahli-ahli Toret mah karageteun nempo Yesus asa aya di dinya teh. Piraku daek campur jeung jalma model kitu, cenah cek maranehna. Kami teh ibarat dokter, saur Yesus. Nu diubaran ku dokter mah nu gering, lain nu calager. Kami datang ka maranehna supaya maranehna tarobat. Lamun geus peuting waktu jalma-jalma geus baralik, Yesus angkat kanu simpes sejak ngadua. Sering ngadua na teh dugi ka sawengi jeput. Dina hiji poe, sabada sawengi ngadua, anjeunna milih 12 urang janten murid-muridna. Ieu nami-nami murid-murid Yesus anu 12. Teman-teman, tahukah kalian Tuhan Yesus mempunyai 12 murid? Sekarang Kevin dan Karin akan menyebut nama 12 murid Tuhan Yesus dalam lagu pujian ini. Dengar baik-baik ya. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Pamirsa breaking news Sobat Caki, angkat ka mana bae ieu anu 12 urang teh tara ninggalkeun ngariring ka anjeunna. Mujizat-mujizat anu dipidamel ku Yesus kasaksian ku maranehna. Naon alatan Yesus diutus ku Pangeran, ku anjeunna oge diterangkeun ku maranehna. Urang oge salaku murid Yesus kedah nyaritakeun nyaksikeun Yesus di kahirupan urang sadidinten. Sekian breaking news Caki carita kitab suci. Salam.